Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sadayana dina mata pelajaran bahasa Sunda sareng Ibu. Dinten ieu urang ngabahas ngeunaan sisindiran dina lawungan anu kadua. Teu bosen-bosen Ibu ngemutan kanggo anu kahiji, kukumbah leungeun make sabun. Anu kadua, kudu make maskernya, utamana lamun kaluar. Anu katilu, omat, jaga jarak. Jeung nu kaopat, ulah waka ririungan alias ulah waka kumpul-kumpul. Tah, sate acan ngawitan kana materi nu kadua, ayeuna urang akurkeun heula yeuh jawaban tina tugas hidep minggu kamari. Tos dikerjakeun kan nya dina Google Classroom. Tah ayeuna urang akurkeun jawabanna. Anu kahiji, sisindiran teh sarua jeung naon lamun dina bahasa Indonesiana? Nah, jawabanna rata-rata pada benernya kabehanana sisindiran teh dina bahasa Indonesiana sarua jeung pantun. Anu kadua, cik coba tuliskeun salah sahiji sisindiran nu aya dina video tadi. Eusina nyaritakeun naon? Tah, ieu jawabanna bisa variasinya gumantung hidep milih sisindiran nu mana, tapi rata-rata jawabanna ge geus pada balalenar. Anu katilu, coba bandingkeun antara sisindiran nomor hiji jeung 2 jeung nomor 3 jeung 4 pariksa. Aya bedana teu? Tah, di dieu jelas aya bedana. Nya, sisindiran hiji dibandingkeun jeung sisindiran 2, oge sisindiran 3 jeung 4. Ke urang bahas dina materi anu ayeuna nya. Jadi siapkeun jawaban hidep anu minggu kamari ke urang bahas dina materi anu ayeuna. Anu kaopat, ayeuna tingali contoh sisindiran nomor 5, 6 jeung 7. Cik jelaskeun maksud atawa kecap anu make tanda kurung. Ya, anu 2 baris. Tuluy aya tanda kurung. Tah eta maksudna naon? Nah, rata-rata ge jawabanna geus pada bener nya. Jawabanna nyaeta kecap anu ditanda kurung teh mangrupa jawaban. Jawaban tina naon? Jawaban tina wawangsalanana. Nah, barudak ayeuna urang lajeng deui kana materi definisi sisindiran jeung wangun sisindiran. Nah, anu kahiji, wangunan sisindiran atawa dina bahasa Indonesia nama definisinya wangunan teh. Sisindiran teh naon sih? Nah, sisindiran teh asalna tina kecap sindir. Anu hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa tetogmol. Ya. Dugi ka dieu ngartos teu? Nyindir, ya. Jadi lamun secara harfiahna sisindiran, urang apalna nyindir. Nah, jadi nyindir seseorang atau nyindir suatu hal. Ari nyindir teh naon? Nyindir togmol teu, langsung teu. Heh, maneh geulis. Teu kitu nya, heh maneh goreng. Tah teu kitu ari nyindir mah. Jadi nyindir mah dikiaskan. Tah, jadi sisindiran teh cerita atau omongan anu dikiaskan. Jadi henteu secara togmol. Ada hal yang ingin disampaikan tapi tidak ingin disampaikan secara langsung. Lewat apa? Lewat sisindiran. Atau dina sastra Indonesia nama sisindiran teh sok disebut pantun. Apakannya ayeuna ge keur hits tah dina efek-efek Instagram geuningan. Anu lagu naon? Terus aya efek. Nah, coba hidep bikin efek Instagram gitu, make sisindiran make bahasa Sunda. Ku Ibu tantang, bisa tuh. Mun bisa ku Ibu bere nilai 100. Tah, urang balik deui kana materinya. Sisindiran teh salah sahiji wangun ugeran atawa puisi anu heubeul. Nya, heubeul teh tradisional. Anu kauger ku wangun jeung purwakanti. Hidep emot keneh teu. Bagan sastra Sunda nu ku Ibu jelaskeun, sastra teh kan kabagi jadi 2 nya. Aya prosa sareng aya puisi. Nah, puisi ge kabagi 2, aya puisi heubeul atau puisi lama, puisi jadul, aya puisi modern. Lamun puisi modern mah hidep tos diajar waktu kelas 7 anu disebut sajak.
Ya, eta puisi modern. Tah ayeuna salah sahiji bentuk puisi buhun atau puisi heubel nyaeta sisindiran. Jadi lamun ibu naros sisindiran termasuk kana jenis sastra naon? Nah, hidup ngajawabna sastra heubel, sastra buhun atau puisi tradisional. Puisi tradisional kumaha sisindiran teh? Puisi tradisional anu kauger kuwangun jeung Purwakanti ya, kauger teh terikat, jadi ada aturannya. Kuwangun, wangun teh naon? Bentuknya jeung Purwakanti. Ari Purwakanti teh tungtung sora anu sarua ya, atawa dina bahasa Indonesia nama Purwakanti teh disebutna rima ya, rima suara belakang a b b b b b a b a b, tah eta anu disebut Purwakanti. Dugi ka dieu paham? Orang lajengkeun nya. Nah, ieu aya contoh sisindiran nya. Ieu sisindiran anu ku ibu tampilkeun dina contoh minggu kamari, ayeuna ku hideuk baca. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Nah, setelah baca sisindiran ini, kira-kira kalian ngerti nggak maksudnya apa? Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Jadi isi dari sisindiran ini ada dalam baris ya, betul. Baris ketiga dan keempat. Dan kalau kita jabarkan dari sisindiran mencit meri dina rakit ini, baris ke-1 dan kedua itu disebut dengan cangkang. Dan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan esi ya. Jadi sisindiran teh diwangun atau dibentuk ku bagian cangkang jeung esi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nama cangkang teh sampiran ya. Pasti sering dengar kan ya, sampiran. Jadi baris kahiji jeung kadua disebutna sampiran atau cangkang, baris katilu jeung kaopat disebutna esi. Tadi atas ngabahas ngeunaan definisi sisindiran, ayeuna urang tingali bentuk-bentuk jenis-jenis atau wangun sisindiran. Aya sabriji wangun sisindiran teh nya. Minggu kamari ge pertanyaanna nu nomor 5, ibu kan pertanyaan nu kahiji definisi sisindiran jeung bentuk-bentuk sisindiran. Terus dijawab, terus ngajawab pada leresnya. Jadi aya sabriji wangun sisindiran teh. Tinggal bukuna tinggal aya sabriji? Ayat 3. Anu kahiji paparika. Ieu catetnya, Oma catet. Anu kadua rarakitan. Jeung nu katilu disebut wawangsalan. Tah, ayeuna urang bahas ngeunaan paparikan jeung rarakitan heula nya. Paparikan. Nah, naon ari paparikan teh? Paparikan teh asal kecapna tina parek. Parek teh hartina deket. Ya, deket. Nah, apa deket? Dekat. Ya, nu diutamakeun teh padeukeutna sora patungtung. Jadi yang diutamakan itu adalah suara di akhir. Jadi tungtung sora. Nah, rima akhirnya. Jadi rima akhirnya harus sama. Yang mana yang harus sama? Nah, kita lihat contohnya. Contoh pertama. Mencit beri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Nah, lihat. Di sini kalian melihat persamaan suara belakang ya, maksudnya suara panungtung, tungtung suara yang mana? Lihat kata huruf yang dimerahin ya. Mencit meri dina rakit, kit. Boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kit, kabogoh direbut batur. Nah, sekarang kalau kita jabarkan, ini rimanya apa? Kalau mencit meri dina rakit, kitnya ini kita sebut A, maka boboko wadah bakatulnya disebut B. Berarti pada baris ketiga, kitnya itu disebut apa? A juga. Dan baris keempat, turnya itu B. Jadi rimanya apa? A, B, A, B. Gitu ya, ngerti? Sekarang contoh yang kedua.
Kakulah nyair kapiting, ngocok endog bebodasna. Ulah sok liar ti peuting, osok loba gogodana. Nah, lihat kan? Kata yang pakai font merah. Ting, na, ting, na. Nah, berarti rimanya apa? A, B, A, B. Ada persamaan lain nggak? Suara yang sama nggak dari contoh satu yang contoh dua? Nggak ada ya. Jadi yang ibu kasih font merah aja, warna merah aja. Jadi dari paparikan intinya yang harus disamakan itu adalah suara tungtungnya aja, ya, suara belakangnya aja. Tingna tingna, misal AB AB, terus kata lainnya misal an in gitu ya, itu yang harus selalu diulang dalam paparikan. Sekarang bukan contoh, jenis yang kedua, rarakitan. Kalian tahu rakit? Ya, rakit teh sejenis perahu yang terbuat dari bambu yang dianyam, ya, bambu dijajarkan, dihijikeun, ditalikan, terus bisa dipakai kayak perahu gitu, fungsinya sama, cuma posisi kita bisa berdiri, bisa duduk juga gitu, di kayu sama. Nah, itu rakit. Nah, sekarang apa hubungannya rakit perahu dengan rarakitan sisindiran ini? Nah, rarakitan asal kecapna tina rakit anu hartina ulang. Jadi diulang. Jadi aya kecap anu dibalikan deui dina tiap pada lisan teh baris. Nah, kalau susah lihat definisi, kita lihat contohnya aja. Nah, contoh nu kahiji, sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan, sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Lihat, kata yang dikasih warna pink, merah, biru, merah, pink, merah, biru, merah. Kelihatan nggak? Apa yang membedakan antara rarakitan dan wawangsalan? Apa? Iya, benar. Ada kata depan yang diulang, ya. Baris pertama, sapanjang jalan soreang, ya, sapanjang dan soreang, ang. Ang berarti A, sapanjang. Baris kedua, moal weleh di aspalan. Kecap moal weleh, terus di aspalan, belakangnya an. Baris ketiga, sapanjang tacan kasorang, sapanjangnya diulang lagi dari baris pertama. Tacan kasorang, ang lagi, tungtungnya sama ya, belakangnya sama A. Moal weleh di akalan. Nah, ini moalnya diulang lagi dari baris kedua ke baris keempat, ya. Jadi jelas ya bedanya. Kalau rarakitan itu baris pertama, kata awal di baris pertama diulang lagi di baris ketiga. Begitupun suara akhir engang. Engang itu rima akhir di baris pertama dan rima akhir di baris ketiga itu harus sama. Nah, dan diulang juga dari baris 2 dan 4 di awal katanya, di awal kalimatnya, mual lagi, itu contohnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun awak. Sing getol niangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Jelas bedanya ya. Sing getol baris pertama diulang lagi di sing getol di baris ketiga. Nuguna baris kedua diulang lagi di nuguna di baris keempat, ya. Begitupun suara tungtungnya. Mu di baris pertama diulang lagi di mu di baris ketiga, dan AA di baris kedua dan keempat pun sama, ya. Jadi kalau kita bedakan secara gampang, paparikan itu yang sama suara belakangnya aja, ya, rima akhirnya aja. Tapi rarakitan kata awalnya pun harus ada yang diulang, ya, hubungannya antara 1 dan 3, 2 dan 4. Jadi ganjil-ganjil, genap-genap, seperti itu, ya. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti ya? Salajengna di dieu aya tugas hidup, nyaeta tugas anu kedah ku hidup kerjakeun dina buku tulis atanapi diketik oge teu sawios. Lajeng dikirimkeun kana Google Classroom-nya. Soalna catat anu kahiji. Lamun urang ninunkan teh mulah resep make poleng. Lamun urang leutik keneh ulah resep ngomong goreng. Anu kadua,
Memeh ngagelarkeun kasur sama heula ambeh rine. Memeh nyaritakeun batur cabak heula awak maneh. Soal nu katilu. Balayar urang balayar, balayar kabojong menje. Diajar urang diajar, diajar tong harares. Soal anu kaopat. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Sirah botak nyeri huntu, katambah aya nu nyabok. Tah, pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, tuliskan sisindiran di luhur sisindiran anu opat ieu, tuluy sebutkeun kaasup kana jenis sisindiran naon lamun ditingali tina wangun atau bentukna. Misal nomor hiji, kaasup kana sisindiran jenis paparikan atau rarakitan. Nah, kitunya. Kitu hungkul soal nama gampil kan ya? Emot, kirimkan kana Google Classroom-nya. Tah, ayeuna catet kanggo lawungan salajengna atau pertemuan berikutnya, urang ngabahas ngeunaan wangun wawangsalan jeung sifat atau watak sisindiran nya. Tadi urang tos ngahabas wangun paparikan jeung rarakitan, minggon payun urang ngabahas wangun wawangsalan. Nya, janten baca heula bukuna. Tah rupina mah sakitu wae anu tiasa kapihatur urang tepang deui mingguan payun dina lawungan salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi mangpaat sadayana nya. Ulah hilap di jempolna sareng di komentarnya. Bye bye.